video ieu kami rek ngajelaskeun ngagunaan upacara 7 bulanan atawa tingkaban dina badaya Sunda. Ieu biasana dilakukan nalika ibu gandung geus asup ka bulan ka-7 kalayan tujuan pikeun ngadoa minta keselamatan jeung ngahaturkeun rasa syukur ka Gusti Allah. Jadi di dieu kami hayang memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nami abdi Regina Pedagung dari kelas 9F. Perkenalkan, nami abdi Firliana Akmal dari kelas 9F. Perkenalkan, nami abdi Damiana Mesian dari kelas 9F. Perkenalkan, nami abdi Muhammad Fadli dari kelas 9F. Perkenalkan, nama abdi Muhammad bin Jalanto dari kelas 9F. Upacara 7 bulanan atau tingkeban nyaeta hiji tradisi anu dilakukan nalika umur kandungan geus ngahotal 7 bulan. Dina acara ieu biasana aya pancuran atawa siraman pikeun ibu anu keur kandung. Maksudna supaya ibu jeung orokna selamat nepi ka waktu lahiran. Siraman dilakukan ku cai anu dicampur kembang 7 rupa. Biasana aya 7 jalma anu ngelakukeun siraman. Biasana ti anggota keluarga anu dihormat. Saterusna sang ibu biasana ngagem baju bodas minangka lambang kasucian. Almarhumah anu bade didoakeun. Wa ila arwahi jami auliya'i minal masriqi al 3. Sanggeus siraman aya acara ngadoa bareng supaya ibu jeung anakna dijauhkan tina bahaya sarta dipasihan kesehatan. Kitu deui aya nu nyabarkeun beras jeung kembang minangka lembang kasuburan jeung keselamatan. Dina sababaraha tempat acara 7 bulanan ge diramekeun ku tumpeng jeung samu liwet anu didahar babarengan. Eta teh ngandung hati rasa syukur ka keluarga kana rahmat Gusti anu parantos masihan ka kandung anu sehat. Syarat tingkeban teh mipanjeun ajeun budaya teng ajeun spiritual anu luhur. Sajabati eta acara ieu oge nguatkeun hubungan silaturahmi antar keluarga jeung tetangga. Lebih ke ayeuna loba masyarakat Sunda anu masih ngalaksanakan tradisi ieu minangka wujud rasa syukur ka Gusti Maha Agung.